Dina danget ayeuna materi basa Sunda baris ngabahas ngeunaan ejahan basa Sunda. Kunaon atuh urang teh kedah diajar di ejahan basa Sunda? Kumargi geuning dumasar kana hasil tugas-tugas nu kamari masih keneh seueur di antausna anu masih keneh lepat dina nyeratkeunana. Mana anu kedahna mana anu kedahna dicurahkan atanapi mana anu kedahna nganggo u. Kumargi kitu hayu urang bebenah deui sarta acan urang majeng ka materi-materi nu salajengna kitu. Ku ngabebenah ieu mugia urang sadayana kalabat Pacepi aranjeun sadayana pokona mah urang sadayana dina nyeratkeun kaca-pecat basa Sunda teh leres kitu sesuai sareng pelanggaranana sareng aturanana. Boh di WA atanapi dina Facebook, dina IG, dina SMS biasa, atanapi dina kertas, di mana wae. Pokona teh naon anu dipimaksad dina tulisan oge sami artina ulah dugikeun maksad mah hideung warna ari ditulis hideung anu artina benten deui tah ulah sapertos kitu. Masih disarangan sareng Pacepi. Urang lajengkeun wae nu kahiji nyaeta anu kedah kauning aku sadayana yen di urang teh nalikan nyerat basa Sunda teh saupamina lepat atanapi kirang nya kirang kedah nama aya una atanapi kedah nama dicorekan tah eta teh pangaruh pisan pangaruh kanggo naon pangaruh kana artina salah nulis bisa salah harti cobi ditingali dina slide anu parantos ditampilkeun nya di dia aya peres kecap peres anu artina teh meureut atana aya oge nu nyebatna teh cenah meret kitu nya tah aya oge peureus nganggo u artina teh benten deui rasa nyeri ayeuna sok ari meureut mah meureun pagawean gitu ayeuna rasa nyeri kan sanes pagawean gitu kan rasa sanes pagawean eta mah sifat gitu nya rasa nyeri pan tak tuh lamun misalnya kieu pan nya rasa nyeri ayeuna lamun misalnya rada dikepret gitu kan rasa nyeri tah peureus gitu benten sareng tanpa anu tanpa u peres sapertos jeruk kan diperes geuning tah eta janten saupamina aya kakirangan dina nyeratkeun atanapi kedah nama dicurahkan tah eta teh tiasa janten salah hartos kumargi kitu hayu urang bebenah deui kumaha cara nyeratkeun supados salianti naon urang teh ngadugikeun maksad urang tah dina tulisan teh memang sami di hartina teh ulah dugikeun maksad mah meureut gitu kan peres ari nuliskeun peureus gitu tah ulah sapertos kitu tah aya oge di dieu utek lamun nganggo u uteuk benten pisan hartosna lamun misalna tanpa utek gerak panangan kan utak 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 utekan naon ieu atuh nya kan satoge sok aya utak utekan naon ya buyur gitu nya utak utekan anak bangkong gitu nah lamun misalnya uteuk ka dieu nunjukna kana otak misalnya ieu aya rerencangan duaan misalnya teh nu hiji A nu hiji B cek B teh naon nya ieu teh urang ngadamel naon tugas teh cek B teh misalnya teh cek A teh diwalar kumaha lamun kieu 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 cek B teh di nyarios deui aduh geuning pinter uteuk teh geuning misalnya teh tah uteuk di dinya teh nya nunjukkeun kana otak oh otakna pintar gitu pintar atuh lamun misalna ku urangna teh di henteu nganggo utak jadi gerak gitu tah janten ieu pengaruh pisan nya ayana di dieu tiasa janten hartos atau arti anu beda deui di dieu oge aya kecap tetep jeung teuteup tetep mah teu robah pamadegan tetep semangatnya tetep naon deui rajinnya misalnya teh tetep
eh non ya tetapnya pokoknya seueur deui nya tetap rajin, tetap semangat, tetap setia nonton channel misalnya kayak gitu ya. Mun nganggo tetep itu eta teh nunjukkeun kana penglihatan tetep netep gitu kan, netep gunung, melihat gunung gitu kan. Tetep tempo kan tempo teh dari tingali gitu nya, melihat, ningal. Eh janten benten pisan hartosna antawis anu disyaratkeun oge una tetep sareng tetep kumargi kitu sok urang bebenahnya supados enak gitu, supados raos supados pas antawis maksad urang sareng seratan teh pas gitu kan langkung sae. Urang lajengkeun wae masih keneh salah nulis bisa salah arti. Kecap naon deui ye? Di dieu aya kecap lebet sareng leubeut. Lamun lebat mah biasana misal Pak Yoge sok ieu nya sok absen gitu. Misalnya Andri lebat, lebat, sanes leubeut nya tapi lebat. Hartina lebat teh nyaeta asup. Saupamina ku urang di tambihan lebeut hartosna benten deui. Nyaeta hartosna loba. Nunjukkeun kana bumbuahan. Duh eta tangkal buah tos lebeut gitu. Nunjukkeun yen tangkal buahna teh tos baruahan seueur deui kitu si buahna teh. Salieun ti loba nyaeta hartosna teh euyeup masih keneh lah seueur kitu. Teras aya hideung sareng hideung. Lamun hideung mah nunjukkeun kenapa ngarti gitu. Misalnya ya urangnya atau urang teh boga adi gitu. Adi urang teh kelas 7 umurna 7 tahun. Kan tos hideung nya. Tos hideung teh misalnya aduh misalnya teh Andri waktu salat tos ngong adan teh geuning langsung salat gitu kan hideung tanpa disuruh deui gitu. Hideung ngarti. Pemain tugas dikerjakeun saenggalna gitu kan. Ngarti janten. Upami misalna ditambihan hartosna benten deui. Tah eta teh janten nunjukkeun warna hideung. Sadayana ge paratos uninga paintennya tangtos uninga warna hideung kumaha. Lajeng aya benang sareng beunang. Lamun benang mah tali pikeun ngaput. Upami tambihan jadi beunang. Hasil maksud dapat. Saha yeuh anu juara teh misalnya gitu. Juara kebersihan misalnya teh. Tuh, beunang ku RT hiji deui wae weh misalnya teh. Beunang. Tah nyeratkeunna teh kada ditambihan ulah dihilangkeun ulah dileungitkeun atuh artina teh jadi tali meureun. Tuh, benang itu tali kok tuh tali meureun teu nyambungnya. Tah kumargi kitu eta teh upami misalna maksadna urang teh hoyong ngadugikeun benang yang dapat berarti kan nganggo benang gitu. Urang lajengkeun wae nya kana tampilan anu salajengna kana salajengna janten kumaha atuh gitu naon wae sih emang masalina anu sok lalepat teh kadang aya nu kuduna jol ditulis gitu kan. Contohna anteng gitu. Jadi anteng teh naonnya jongjon kita bermain jongjon we gitu misalnya aduh kadang orang teh kan misalnya boga adi gitu kan bermain sendiri anteng we gitu tah anteng teh tanpa nyerat natenya ulah ditambihan tong jadi anteng tapi anteng gitu. Tanpa biasa wae. Terus nu kaduana antep oge sami membiarkan arti hartosna teh antep tanpa balem sanes balem tapi balem. Lajeng punten
punten tanpa komo punten mah janggo pisan kecapna oge upami misalnya bade izin misalnya teh pa punten teu tiasa dongkap sakola misalnya teh kalaresan nuju aya kaperyogian tah eta teh upami nyeratkeun dina WA atanapi dina suratna teh ulah ditambihan jadi punten ulah eta teh punten gitu tanpa janten panginten sateuacan ngalajengkeun deui nya pacepi bade masihan jurus lamun anu kadahna dituliskeun teh jadi nalika urang ngucapkeun eta kecapna teh hampang we sapertoskeun tadi anteng 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 biasa we anteng tuh lamun misalna biasa sapertos kitu anteng antep balem eta teh tong ditambihan ulah jadi balem ulah aya jadi siga sora gedena balem tah eta teh salah jadi janten di tenaina penten pacepi oge baris ngaser jurus ya kumaha kintan-kintan ieu teh kadahna atanapi kadahna nu kahiji dina ieu kalaresan dina bagian nya kecap-kecap anu kadahna disaratkeun nya kitu janten upami mah urang teh pas ngucapkeunana teh nya biasa we teu aya berat-berat sora atanapi teu lambena teh jal kasisi henteu tapi anteng antep balem punten bareng caket dinten gering sanes geuring sok seueur pisan nu nyaratkeunna teh geuring padahal mah gering gitu maksudna teh henteu tah henteu mah aya dua aya nu hungkul aya nganggo hen tuh kan langsung hen terus henteu tuh anu na anu pangkarang nembe nganggo henteu sok seueur anu anu ieu teh anu nyaratna teh henteu tapi ari nyarios mah leres henteu kitu nya tapi ari pas nuliskeun jadi henteu nah ieu teh sok lepat tah janten anu anu kadahna mah nya pas urang diucapkeun teh henteu biasa wae henteu tah anu na kan rada ageung nya sorana tengah tambahan kalem tanpa nya tanpa teh berarti teu aya uan biasa we kalem urang lajengkeun nya anu kuduna nganggo tah eta teh sorana teh rada ngabas-bas kitu tah kitu tah sorana rada-rada aya naon nya atuh ageung gitu sorana teh nya siga anu teu rab gitu beurang da karaos pisan beurang sok we di ieu diucapkeun be jeung sareng tadi anteng 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 tuh langsung lamun ieu mah be tuh aya sora-sora gedena aya siga nu teu rab kituna tah eta teh nganggo beurang beureum beurit beusi beuteung geulis hareup hareup sanes harep tapi hareup haseum hideung tuh nganggo eta teh kadang ari da nyarios mah tangtos lah leres kitunya nanging pas nyaratkeunana sok masih keneh seueur anu lepat jadi beurang teh nganggo ulah dituliskeun berang naon atuh berang-berang gitu nya sato berang-berang tapi nganggo beurang lajengkeun we nya anu kuduna ulah dituliskeun atanapi contona meser jurus nu katilu tadi kan pacepi tos jurus nu kahiji mah lamun misalna hampang pas urang ngucapkeun teh hampang anteng bekel gitu kan tah hampang lamun misalna anu kadah nganggo tadi aya siga anu rada ngabas-ngabas kitu tah beureum meuli sok cobi diucapkeun benten pisan
nya benten pisan. Lamun misalnya tah si lambeuna teh rada katarik kagigir gitu. Meser, endah, tuh udah otomatis we ieu teh nya. Endah, teh, enjing, naik, wae, eleh, itu kasih kasih sih we gitu. Katarik, samemeh, ambeh, keneh, tah eta teh ngangge curak. Margi bunyi lagi e e. Tapi ari mah kadang sok seueurnya anu telepat lah insyaallah. Nah, ulah dugikeun meser ari nulis tanpa tanpa curak jadi meser. Endah tanpa curak endah. Teh tanpa curak jadi teuh. Enjing tanpa curak jadi enjing. Naik tanpa curak jadi nauk. Wae tanpa curak jadi wau. Terus eleh tanpa curak jadi eleh. Samemeh tanpa curak jadi samemeh. Ambeh tanpa curak jadi ieu mah nganggo u mah jadi ambeuh. Mun teu nganggo u tapi tanpa curak kene jadi ambeuh. Keneh tanpa curak jadi keuneuh. Tah eta teh panginten urang janten uninga pangintennya sadayana janten uninga wireh dina nyeratkeun teh panginten kedah leres gitu nya muhun kedah leres pada saraos gitu tah. Sataacan Pacepi ngabagikeun tugasna dina tugas anu pernah dikerjakan dina dangat ayeuna ya dina pertemuan ayeuna sakali deui 3 jurus ya. Aya 3 jurus. Cara urang nangtoskeun ieu teh kedah atau pokona anu paling menonjol nama anu paling kaciri nama anu katawis nama jeung nya. Tapi geus biasa ge salasna ka tawis sih. Lamun nganggo sorana rada ngabas-ngabas gitu. Be tah aya segitu. Nah di dieu nya beureum, meureun. Deui, meureun. Tah, lamun misalna tanpa ulah ulah dituliskeun na hampang we pas diucapkeun teh anteng, kalem, antep, tetep. Tuh, gitu nya. Biasa we hampang. Tah, terus lamun misalnya nganggo katarik, meser. Gitu. Enjing-enjing. Tuh, udah katarik. Ya janten ti dieu panginten saparantosna sadayana uninga jurus anu ku Pacepi dibagikeun sok ulah dieu deui nya, ulah lepat deui dina nyeratkeunana. Ari tugas nama gampil dina pertemuan ayeuna mah mung nyalin hungkul, kecap kalawan benar. Janten sadayana nuliskeun deui. Ieu teh anu di tadi contohna peting, kan kadang nama peuting. Tadi dia tugasna aya 10 nya. Aya nu kahiji teh seuri. Leres teh ieu nyaratna kieu. Tah kadahna kumaha? Sok tah ieu teh dikerjakeun dina buku Basa Sunda kintun kana KAI 3 kelas online Basa Sunda di akun e-learning. Cireum, teuing, meukeul, mekal sanes meukeulnya. Mekal bekal ya bekal. Sok kumaha nulis mekal nya? Mekal artos, mekal sangu atau lebih mekal naon? Sareng, sareng, teu sareng tapi mah sareng. Senang, sanes seunang. Tah nomor genepnya senang, maksudna senang. Sonten nomor 7. Wilujeng. Kesel. 10 deui. Sok kinten-kinten kirang naon. Lajeng Pacepi teh insyaallah ieu bade ngabagikeun teks paguneman percakapannya. Percakapan materi PTS. Sok ieu diaos pamangkat janten Andri, istri janten Kira. Bangke mingguan payun mah kadah ngadamel video dikempelkeun dinten Rebo 8 September 2020. Keng anu telat margi ieu mah PTS. Tah kitu. Ayeuna mah diaos we hungkul. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.